komo lamun memeh mau memeh sare maca surat Alif Lam Mim Tanzil jeung Tabarok. Tamang geus maklum jasa tabang geus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha? Engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta. Fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dieu jol we malaikat man rabbuka idama Abu Sufyan Abu Jahal Walid bin Mughirah Nadar bin Haris Utbah Syaibah kabeh Umayyah bin Khalaf Haris bin Amir kabeh yastami'una al-Qur'an ngadarangekeun ka Al-Qur'an ngadengekeun ge eta nyana tercengang eta berita-berita nyana nang di mana ai diangkat jadi rasul kedatangan malaikat lainnya potongan Muhammad deuk ge ka urang malaikat datangna mere wahyu atupan aing mah nu teu nyaon ka Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah tuh cakup bersukan sanu teu jauh mabok kae di sia ulah loba omong sia kahayang aing mah malaikatnya turunlah ke aing ke Muhammad sih tapi eta kurang mau didengekeun geus tamiun Al-Qur'annya ngadengekeun eta ngeunaheun keur Muhammad nu sorana ngeunaheun haji eta bahasa-bahasana emang ge ini di aralem tah ge surah loba omong sia tuh karena itu teh ieulah kupar-kupar Mekah teh kos sekarang itu mendak wa minhum may yastami'u ilaik tina sawarena kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad di Zaqarata di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubihim akinatan ku kaulan agung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup alayabqahum wal maham kana Al-Qur'an hiji hatena geus diceplok ditutup wa fi adzanihim wa qara jeung ceulina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun ge ngan sakadar geugeyan hungkul ku atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya mengarahkan sabab pitutupeun Allah manutupan hatena sote Allah manutupan celina sote lantarannya nangis nyen sebab karena nu bakal ditutupan ku Gusti Allah kaya ning nyana buang kawarah jasa kaya ning nyana teh ngamusuhan jasa ka Kangjeng Nabi etalah sabab karena tutup ka hate tutup na ceuli teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani dengan lemah dengan sadar henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah hatena teh ditutup ku Gusti Allah nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeriditna terus bae eta tah nyaho bae kana hukum teh nyaho bae kenal bae kana hukum tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup na ieu lawa minhum tina sawarena kupar Mekah teh aya kupar aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran tetapi waja'alna ala qulubihim ku kaula hatena geus ditendenan akinatan aktiatan tutup sehingga temuka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima alayabqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayang nyana mapaham Al-Qur'an bahkan wa fi adzalihim wa qaradina celina ge geus ditendenan tutup geus disumbat geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an urang masa kieu mah alhamdulillah ya rabbil nikmat orang saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an sebalik eueuh deui Al-Qur'an sasaminggu sakali wae ngadengekeun Al-Qur'an geus palayas maunahu sima qabuli teu ngadengekeun kalawan ngadenge narima ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae ngadengekeun teh
ngadengekeun sakadar saliwat doang, ngadengekeun teh seperti angin lalu bae, padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah. Eta kupar mah baheula hampir teu beda jeung urang kuari. Urang didengekeun tapi dipahami teu. Dipahami kurang ala kadar doang. Setelah paham teu dipake. Buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu keur carita. Atau taruhlah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh amahnya na make Al-Qur'an. Ja pamarentah nage mayoritas Islam, bahkan aya kiaian, bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian, tapi ternyata berita nu kahandap korupsi jeung korupsi. Maling jeung maling mah teu make berarti ka Al-Qur'an. Di luhur teu make, masyarakat nage teu make sarua. Mabok ambalaya. Zina terus baik, judi terus baik. Iya hukum Al-Quran dek dikamanakeun coba. Urang sakadar panggil Muhammad, sabar duit si Muhammad teh. Mana duit? Ayo, 3 juta, 5 juta, panggil, 10 juta, panggil. Dengekeun, oh nya ngeunah. Oh nya ngeunah. Luar biasa nya nah ngedengek-dengek nya nangan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Cak Muammar teh ai praktek beres bulu dan zararina. Eta pan tadi tata wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Tapi hukum dek di kamana. Deres keneh nu sok maca mah urang mah maca geus cara. Baca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener sabulan sakali tamat. Sajuz teh sakedeung jasa. Lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah besi patekrok 20 menit tarolah diradat disederhanakeun setengah jam tarolah jaga sekolot sajam 24 jam sapoe sapeting maknya teu bisa sajam-sajam acan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat. Haji, maju. Wah, nggak geter-geter jangan. Ulah nggak geter sia. Sabaraha umur sia? 70. Potong masa balik sabaraha? 70 cokot 15. Itu. Malaikat bae itu sia kaing. Aduh Gusti Allah 55 sabaraha kali tamat salilah hirup sia Quran ayo Quran sabaraha juz kabehna pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola nyahoan Rud Gullit cenah kenalan kene ka tokoh bola dibandingkeun ka surat Al-Qur'an. Masya Allah. Pemain Inggris paling hebat sasia. Nyahoan. Kanu koskarar itu menyahoan. Luar biasa riwayat-riwayat bola nyahoan tim mimiti si Pele datang ka si Pelu. Nyahoan kabeh luar biasa. Tah ka Al-Qur'an mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Quran di televisi sia sabaraha jam di televisi sabaraha jam sia dijejeleh engke urang Masya Allah mumpung kuari urang can pae geus balik gaji Quran cecek cekel bae geus cak majikan di kamana ka haji mau Al-Quran lo ngomong sia aing deuk ieu aing resep Quran ya cak kiai ge baca tuh teu kabaca cak kieu mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngageblek ayeuna le simba caang tah mah sia jasa cak majikan ka haji tolol ka Quran mah geus ngageblek ai ka bujur masih kene nyata nyawa aing jadi kieu ye hirup. Kakula kumaha jelasan teu? Urang geus siaga. Urang jelas. Aduh, aya teh mah cenah urang Subang teh ku jelas, jeung urang Lampung putih. Sanajan bari sok marah bae aing resep ka marahna puguh.
eta kos kitu urang bakal disidang ya Allah ya Rabb tidak kadanya kenal Al-Quran. Ina kitab Taurat aya bahasa kieu ya abdi ama tastahi minni. Wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula cak Allah dina kitab Taurat. Yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fata'dilu 'anil tariq wa taqudu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu harfan wa tudabbiruhu harfan hatta la yafutaka minhu syai'un. Dina kitab Taurat teh aya seperti eta. Biarti adalah wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula datang ka anjeun surat di sebagian dulur anjeun, surat di babaturan anjeun, surat di kanu pake kacita ku anjeun, anjeun kau beneran keur aya di jalan lempang patadilu anu tarik anjeun minggir heula watakudu diuk heula dek maca surat eta watakrauhu jeung anjeun maca watudabiru harpan sahuruf eueuh nu kaliwat hatta la yuputaka binhu syai'un. Manitaliti luar biasa. Wa hadza kitabi ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika diturunkan ka anjeun ieu kitab. Anzalkum fasaltu laka minal qaul kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaiki litatammala tulahu wa ardahu summa anta muridun ahlu ya sababaraha kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi summa anta muridun anhu kunaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwan walik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hila tibatan dulur maneh nu nyuratan coba eta lamun ku urang kuari di bahasa urangkeun nu sederhana urang keur lempang di jalan jol bae aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Junaid aya naon ieu aya surat ieu coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti Ker di jalan cek Junaid din kasih sila kasih ada iya surat aduh lain samarangan dibuka surat nya kamu negara ke mana kanu mawana kula mah jadi negara kasih kayak itu surat ya rokok oh ya ongkos saya oh dikieu 100 ribuan yuk ayo nu cokot 10.000 tah gaya pengusaha teh kos gitu, pengusaha pelit teh kos gitu. 100 200 110. Nah, ya. Sial aja. Satu bawa surat teh ku galedeg tersebut. Cek Junaid teh din kasih sila kasih. Baca orang baca kana surat. Neangan coba tempat anu ngeunah, tempat anu ngeunah ulah di dieu. Ieu mah loba nu liwat. Tentrep baca. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Ini mah kamang-mang. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid. Tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku. Setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari disertai dengan rincik-rincik hujan, dari situlah hatiku bergetar ingin menyatakan isi kandung. Tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh, si Junaid tadi jasa diserangan hehehe ngan paeh doang Junaid. Surat lagi ngalipet lagi lalaunan. Tah, siap pernah disuratan semacam eta, bungahna luar biasa. Sanggesta bunga, macan lagi unekal liwat saya tiga-tiga can.
andai kata aya suara-suara nu ngaganggu pasti suara nu ngaganggu eta hei bandeng sia sentak ku sia andai kata rada poek pasti beli baterai heura sorotan ku sia khusus jasa sia eta di suratan ku eta bandingkeun jeung aing nyuratan make surat aing Taurat mun baheula kuari mah sarua bae bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an pernah sia khusus maca surat ti kabogoh sia pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa naon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an sakumaha memahami bahasa kabogoh sia urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat bakal dikitu-kitu haji tadi sabara kali maca Quran sapoe sabar aja pernah teh di suratan ku babaturan pernah kusaha rekan usaha kumaha eta maneh maca surat aboh luar biasa khusus jasa sebab didinya aya kauntungan kula di suratan ku ti Bandung cek jenna teh di dalam suratna tidak ada lain engkau harus mengirim barang udahlah urusan harga diatur saja andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal itu 20 udah saya beli 40 udah nanti datang barang saya transfer uangnya pan eta sia khusus jasa lain khusus deui wow di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova khusus jasa khusus aya nu kaliwat tah eta teh atawa surat di atasan ka bawahan atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge khusus jasa resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa aju sia baca Quran teh eta pan surat ti aing khusus tante haji henteu osok dibaca cara boga Qur'ana leungit dibandingkan ke orang surat di kabogoh surat di rekan usaha surat di atasan khusus luar biasa macana padahal hanya sakijep keuntungan dunia tapi Al-Quran lu bakal jadi keuntungan akhirat teu pernah didele-dele acan andai kata didele salah makrojna andai kata geus bener teu usu deui macana deuk kumaha sia ieu hirup urang lamun deuk kitu-kitu coba di akhirat teu kumaha minta tulung ka saha. Nah, nu mantak gunakeun coba sesahirup kuari nu geus umur 60 tahun geus ulah keluar-luar di kamar bae. Gas ulah keluar-luar aing mah di kamar bae. Bebeja ka anakna, abah deuk di kamar bae. Emang kunaon? Kawin deui jeung manyar. Tah, baca Quran teu bisa loba ustad di lembur. Cenah hese jasa janeanganana anu aya kula mah teu pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya. Mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah dan kadetan kunaon maji baheula malah baji dor ieu lah ngaku bae hayu hajang bisa maca Quran udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae mamang macan pernah jasa bisa maca Quran kul mamang aya kudu ti Iqra heula atuh mang maji geus pokona mah bayaran sabaraha cagut tuh sia masuk aju bayaran gitu sabaraha tuh bayaran aja ku sapan ku ge boga anak pemajikan ku karena Allah bae angel ka bisa karena sebab gulana teu giat ayo aing rek nangan ustad karena Allah bae di mana ieu ustad mal manggi Pak Haji karena Allah mah mal manggi ku tuh geus pasti ni kos kitu bae aja satu siapa kanainya tuh mulai eta teh hiji huruf dibayarna 10 lamun bebeneran macana mudhoafah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat aki-aki nu kakarak ngaji alif bahasa sing ade guruna artina guruna teh ulan usuing namun usunya alif engke kan Pak Haji na alif alif atau alif alif sia alif aing si ada guru nah tah ieu
mulai Pak Haji alif batas hajim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusu dibayar 700 datang ke bisa Masya Allah luar biasa pintu surga terbuka bidadari geus dia Haji Junaid Allah karim gas aing mal nonton TV aing endek ngagunakeun waktu aing ngamangpaatkeun waktu aing jati leuletik aing nonton TV bae jakos kieu keneh aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 tahun deui aing pae aing asal boga ridho Gusti bae los TV yang sia ka anakna dan tianu bagus ka dieu Pak abah sepeleng tah naon ieu abah bikin ke anakna yang sia tuh mah kunaon emang loba etaan rumeuk cek gana tata loba sireuman apa mah yang jelas ya abah kos gieu teh aing lalagaan los yang sia moal aing moal ngadengikeun radio moal ngadengikeun TV aing maca Quran 3 tahun deui aing mun galibna 3 tahun deui paeh aing rugi can bisa maca Quran tah eta Ki Haji Pohara Jasa tah Pohara Jasa tamangis istimewa bae tamang Ki Haji nu geus nokos kitu Masya Allah engke lamun di sidang Haji Junaid ayo ya Pak berapa umur genep 3 Pak barakali ieu maca Quran tamat da sapoe teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh aju kula ngayanan kitu ngaranna ngundang guru saha guruna aya Salim Lim sia guru dibayar ai jangjina nabi bayar ka dia da henteu guys bener ya geus datang ka mana alhamdulillah bisa maca Quran jadi kula kuari maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di mah kula geus eueuh TV eueuh radio kula mah ngahaja bae maca Quran betah 3 tahun kula maca Quran Masya Allah eta nu umur 60 tahun teh bajidor jangan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh aku baca Quran 3 tahun tobat bebeneran guys surga ya Allah ya Rabbi aya di bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cak Gusti Allah yaksidu ilaika ba'du ikhwanika fatukbilu alaihi bikulli wajhika wa tusgi ila hadithihi bikulli qalbika fa in takallama mutakallimun aw shaghalaka shagilun min hadithi aw mata ilaihi an kuffa hei hamba kaula aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ka seluruh awak anjeun hate anjeun ge luar biasa ngadengkeun kana caritaan-caritaanana andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deket anjeun pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupah cicing sia atau indit sia uhusu-husuna ngobrol jeung dulur sia uhusu-husuna ngobrol jeung babaturan sia wa ana za muqbilun alik hei aing tiapan ngahareup ka anjeun lu muhadditsun laka anu cacarita ka anjeun wa anta muridun anni bi qalbik tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hati anjeun aj'altani ahwana 'alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu 'an dzalik apakah anjeun ngajadikeun ka aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia coba eta mun urang di kitu-kitu di akhirat bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa dirapihan kursi dilapihan meja didieukeun di tempat anu istimewa maneh ngahareupna teh aku seluruh awak maneh wajah maneh disanggareupkeun ka babaturan sia hate anjeun ngadengikeun ceuli anjeun ngadengikeun ucapanana eueuh lu kaliwat andai kata anu ngaganggu nu gaganguna kam dihilingkeun kapan ku sia pan aing teh geus kahareup ka sia terus-terusan kok sia teu daek ngahormat ka aing tah sia awas sia ku aing sia apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia mun urang di kitu-kitu jaga engke di akhirat ti kumaha Masya Allah Masya Allah nah iyalah nu mantap coba Al-Quran masih ada urang mangi tulisan Al-Quran di jalan urang na teu boga wudu komo boga wudu mah ieu teu boga wudu
cokot bae kajen teu boga wudu ge cenah boga hadas gede cokot bae kunaon eta Al-Qur'an sing hade beus pajar ngahinakeun urang ka Al-Qur'an Allah maha uninga abdi ngahormat ka Al-Qur'an sanajan teu boga wudu cokot simpen di tempat luhur Quran mah teu meunang ditendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui Quran mah teu meunang ditumpangan kuno nanaon sing hade ieu Quran di luhurna ditumpangan kitab fikih kitab nahwu teu meunang goblok ku majalah-majalah lain deui Quran mawa Quran mah sing hade teu meunang sambarangan kudu benar-benar penuh takzim ditendeunlah kurang nupang luhur-luhurna ieulah Al-Qur'anul Karim baca kurang Al-Quran Allah maha uninga Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngorang pantes salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin anak dagarinya bah neng abah ke meja Quran ne ya timah ya naon tadi belanja cenah belanja nu aya bae lah di mah di ditu bejakeun ka mancanna nu aya bae abah sia kitu jasa jaga deh ditalaja gegeran الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون jol bae pemajikanana kaji ayeuna ulah ngaji bae tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanja aya mana nu aya bae tiba heula nu aya bae ulah ngaji bae balanja sadaqallahul azim sana geus acan saayat geus sadaqallahul azim gara-gara sia tah balanja tah deuh dihareupeun TV kotrek 2 jam dihareupeun TV maca Quran saya teh anggeus aya di TV 2 jam tah eta engke bakalna disidang ke dihareupeun sabaraha ayat sia maca Quran saayat teh anggeus aya Quran teh dianggeuskeun atuh pan kaganggu ku pamajikan atuh beres mere duit atuh ka mana hareupeun TV aju anggeus disidang Masya Allah karim sing ada nu can bisa maca Quran belajar nu geus bisa maca Quran mantes salat baca ulah datang ka teu baca atawa dihususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur hees aing kerek maca ya Allah, ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus hate leuleus. Pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus hate. Leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo. Ya kari ya Quran. Mulailah urang manfaatkeun waktu urang kadanan ku ditalar baca mun urang nusuk ka mushola aki-aki atau ke masjid. Quran tenden di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca baik ala kadar baca komo lamun memeh mau memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok tah mah geus maklum jasa tah mah memeh sare teh urang maca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين atuh anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ya mah baca ta memeh sare sabalik Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ka anggeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha
engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing di dieu jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan sekolah gitu bisa alif lam mim tanzil tabarak ikulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedangkan kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus ulah diayakeun di Al-Qur'an nyana bebeja kos kitu bejakeun dia ka ditu ye saya kira aing mah tugasna nanya ulah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nun salam hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kedua anak bilatung jeung cacing nu endek kanyana punyana deko bilatung maka jeung wawanianan sia noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburan pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji nya geus dadah we tenang je aduh coba eta teu ngeunaheun kumaha memeh sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta mah pan sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina kiaina ge emang telok maca ieu teu nyambung pasti neilah wayahna komo nu geus kolot mah saya baca di tamala tu aya ieu dina majmu nu mantep dibuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang saya tetalar mengeus ngalawudu heula langsung bae memesare bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbil alamin ya qaumam am yaqulu laftarahu cek pemajikan anak haji lah ikut gitu batu ngesan kula geus teu make calana ieu buringas deui tak ki haji ngadenge teu make calana buringas geus sadaqallahul azim oke aja oplong teman ngadenge teh pamajikanna ongkot itu ngomong kos kitu deui masyaallah manis sawadak teh cambrok eleh bae padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna eleh padahal urang teh kumaha cakuran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim eta kalamullah alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin eta keur ngobrol jeung Allah lamun waliullah manggeus lupa darata geus inget tanaon urang mah da pamajikan sawadak geus ulah kieu we tanzilul kitab la raiba am yaqul aja muka calana di hari penyana deui aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun sadaqallahul azim ya Allah ya Karim Al-Quran baca ulah datang ke anak orang besi encan bisaeun maca Quran keseukeun Quran siap baca ganjaranana nya anaknya bapak
lain letik-letik ganjaran tes kurang geus sabaraha bulan sia ngaji di usaha eta aya 5 bulan mah coba dites emang apa bisa atuh deket tes gua cak anak mah abah ge hayang bisa maji bah atuh tadi itu ka ustad isin abah tuh dasar abah neraka elek ku anak baca tes kurang anakna ya bisa datang ke mana bisa ya budak macam makrotnya kuno rapi bikin tadi tuh ke mana kaji soka ke Badul Salam atau ke Badul Wase atau ke Deka Ustaz Sodikin atau ke itu ke Banten guys ayo ke Banten guys ya di Banten mah koplaknya beda bulat pokoknya bulat guys ke itu bikin anak kurang guys ulah dimusabakokeun asal bisa bae maca Quran Masya Allah atuh aing makrotnya rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunaheun ieu atuh kana nu maca lagi eta nu sok teu ngeunaheun atuh emang nyana lagi maca teu ngeunaheun ieu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah boro-boro batur nyana lagi geus teu ngeunaheun masyaallah bacana ila wa minhum may yastami'u ilaik Ina sawarena ku permekah teh aya kafir anu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubi makinna ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus ngajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan numantak ku Gusti diperlakukeun seperti eta lantaran nyana nyen sabab-sabab mengarahkan dinya wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha namun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat hatta iza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromong lah jelema nu kalalapir teh Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu mah kami geus nyaho di buku-buku nu ku kami sok dibaca in hadza illa asatirul awwalin teh aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula eta mah ucapan-ucapan pikaseureun eta mah ucapan-ucapan pika aneh eta mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang masyaallah hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun ayat ini diturunkan ke Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara pamanna teh diantarana Abi Thalib setelah teh Ki Abdul Muthalib aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah ku ari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kangjeng Nabi terus diurus hanjakal teh diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan baik bentuk ngurusanana henteu lalawora lain sederhana bahkan anu dek ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana anu dek ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana anu dek ngebahayakeun ka Kangjeng Nabi milaraan nganjerikeun nyana di hareup kalang dadana tapi rahasia Allah teu iman mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana di berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib tapi teu iman Masya Allah karim rahasia Allah soal iman mah hese jasa nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca mang cek Kangjeng Nabi naon lo nu penting imam maca syahadat percaya ke Allah percaya ke abdi sebagai Rasul Allah geus ku abdi dijamin di akhirat abdi teh alo emang
diangkat jadi rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat dituntun ku abdi endek Abu Jahal Abu Talib dan dek ditoel ku Abu Jahal macem-macem udah sok sembarangan sok syahadat gengsi atuh henteu deui toel deui ku Kangjeng Nemang coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat Allah teh kumaha abdi jang mang mah endek maca 2 kalimat syahadat cek puja sembarangan sok syahadat na bae 3 kali kitu hos bae Kangjeng Nabi nyegruk cerik lain jeung cerikan naon teu iman tegur ku Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi anjeun teu bisa mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta ka mamang anjeun Abu Thalib. Anu ka anjeun dipake ka cinta, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah nu mere hidayah. Tinggalkeun. Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus. Merenung Kangjeng Nabi nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak au teu iman cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi Nuh Kanan darah daging wayah teu dibere hidayah mah henteu bae wayah teu dibere hidayah mah henteu bae ulah deui kakarak mamang kakarak Kangjeng Nabi reda oh jaheul geus teu bodoh nah ieulah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi tapi nyana nyegah ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad dihina ulah eta Muhammad teh dinyeri ulah eta Muhammad alo aing teh tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui jo eta kosi teh eta Abu Thalib eta iman mah ulah dengikeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh ku sia perhatikan mah teu naon tapi aya dituturkeun mah ulah cek Abu Thalib masya Allah mahal jasa hidayah tak turun ayat ieu wa hum yanhauna kafir Mekah di antarana Abu Thalib yanhauna nyarargah ka manusia anu dina iman ka Kangjeng Nabi nuturkeun ka Kangjeng Nabi wayanauna jeung ngajauhan ku par Mekah teh anu ti Kangjeng Nabi ane teu arariman ka Kangjeng Nabi wa in teu aya yuhlikuna rusakna ku par Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyarargah teh ilaan busaum kecuali ka dirina nyana teh iman ka Kangjeng Nabi rusak nu rusak teh dirina ngan wa ma yasurun nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak teu iman ka Kangjeng Nabi nyilakakeun diri teu nuturkeun Kangjeng Nabi cilaka dirina teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahueun bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah jauh zaman ti Kangjeng Nabi tepi ka ayeuna tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah mahal ya masya Allah nu mantak ti lumdur mana bae daek datang ka dieu aya imanan aya ngadengikeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna eta teh anu ngetuk hate urang iman urang teh dibawa ku iman gedetan teh tak iman wallah alam bawa takwa tak iman dibawa ku iman urang ka dieu teh aja geus datang ka dieu tuh macam-macam kumaha imanna bae aya nu aing mah di tengah bae gede berarti imanna teh aya nu di Tangkal Ambon bae rada leutik aya nu di mobil bae ku ari ngajina lah geus sarua bae cenah cekna gengsi aing mah kan atuh leutik jasa tah mah imanna aya nu di jauh bae henteu ka dieu di mana masing-masing bong aing mah ka dinya mah izin aing mah kolot cekna di imah bae atuh tah mah kahalagan ku gengsi
ngan tetep bae aya imanan. Masalah sih. Masalah tabak ukur ku sorangan bae ukur ku sorangan. Jangan di tengah ge malah minggu hareup mah moal cenah hareudang ya kan. Anu keluar. Atuh macem-macem bae. Aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas dek di tengah bae mah nyepae cenah di tengah. Aya nu kitu bae teu nekat meureun teu macam teh. Tuh, Masya Allah. Jadi bawa ku iman orang teh, iman orang teh ngomong ngaroweco, ojah. Pengenalan iman teh melalui Al-Qur'an, melalui fikih. Oh, nikmate iman subur, al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Mentak sing hade tah, urang dek maot cara tadi sing hade. Nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka doger sakara. Buktina Abu Jahal tadi tah. Abu Jahal ulah besing ke urang, naudzubillah min zalika sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang. Urang jawara, ge bae babaturan urang nu baheula. Hei, sakarat sia. Ingat balak genep teu? Kieu aku jadi ingat balak genep. Hos bae pae coba cilaka sia. Urang jadi anakna babaturan baheula bajidor ya ulah. Ji aing hayang kapangi haju gegeran ulah cicing dinya. Balik ge. Geus kapangi tungtun, geus kaluar. Urang ge balak genep ieu nyasar ke. Ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia Waalaikumsalam. Nya lagi ngarenjak ieu. Ngarenjak didatangkan ahli Allah menaon sebabna? Sebab geus teu hayangeun kopi, teu hayangeun teh, teu hayangeun rokok, teu hayangeun bakakak, teu hayangeun jeruk, teu hayangeun doa. Geus teu hayangeun nya mah coba ge bere bakakak, boro-boro bakakak aing si embag geus teu hayang ceuk nya teh. Hayangeun doa. Nyekelan kali Allah biasa teh. Nasihat bagi geunaheun geus. Kuari mah ulah loba anu diinget, ulah loba anu dibaca. Hiji bae Allah. Beda nasihat keur butuh mah langsung inget Allah. Keur kieu mah geus tafwid leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah. Fawid hu waruntan ya fawid tafwid garana. Geus tafwid wae tafwid teh pasrah jasa geus ka Allah. Artina pasrah jasa ka Allah. Bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa. Teu mawa danaon, teu boga amal ja abdi maka Gusti. Kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah. Ulah ngaku hebat di hareupeun Allah. Aku dosa aya di abdi, kasalahan aya di abdi, tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura. Ka sorga abdi mah lain ahlina, ka neraka embung. Kumaha Gusti bae sama abdi. Jaka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun ka neraka ja panas abdi mah. Sakala teu di tengah-tengah bae nya. Kumaha Gusti bae lah atuh. Tengah ge atuh, azaulah panas bae abdi mah. Kebal-kebal mah atuh ka sorgakeun bae Gusti. Eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah. Cak Gus Dur nipu Allah Gus. Eta doa nipu Allah cak Gus Dur. Terus kitu teh ilah stulil firdausi ahla. Gusti abdi mah ka surga jalin ahli wala aqwa ala nari jahim kana neraka jahim bejana panas teu kuat. Sakitu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae eta mah sakitu bae eta mah. Ka manakeun atuh terserah Gusti. Ka surgakeun bae tertipu berarti Gusti. Sahle teh Gus Dur aya bae. Tuh gitu ya sing hade keur sakarat geus aya abah urang keur zakat deuleu. Baba urang baheula rada bajir loba babaturan ka situ tah. Toel ku urang teh. Di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar. Ulah geuna di dieu teu betah. Teu betah. Maya ya santri kiai. Oh, ngalayat. Toel deui ulah kebal-kebal. Kan eta kiai Golber. Us ulah kebal-kebal ke nyaripikeun proposal deui. Gusti bener-bener ahli ibadah kena didinya. Moal jauh ahli ibadah mah ngomong nanti Allah tobat gitu bae Pak. Deres tangina. Geus jangan lagi beda, jangan hampura geus hampura ka Allah bae geus hampura. Geus pinuh ku nasihat Allah. Ta eta teh contoh tah Kangjeng Nabi bae jeung Abu Jahal. Ta eta Abu Jahal tanu menang. Singkirkeun. Tuh, itu. Eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha illallah anyarkeun iman anjeun ku maca la ilaha illallah taye Al-Qur'an insyaallah kula minggu-minggu hareup jadi minggu saminggu deui informasi baetik wari bakal nyaba ka negara anu di mana Quran diturunkeun bakal nyaba ka nu mawa syariat ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin bakal nyaba ka negara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah kula berangkat namun teu Salasa Rebo ke keputusanna poe isu antara Salasa jeung Rebo daya berjumlah 92 orang kiaina Ki Uding Putat milu Kiai Haji Jamaludin Pandeglang milu dari nama di dieu mangan kula dong kula Yasin Jimu Haji Entoh tadi nama perkara yang milu kabeh jadi kabeh milu adik-adik kula berikut minantuna Haji Rumdani Haji Opang kabeh milu nah, insyaallah orang luar negeri hatung marilu loba Haji Firdaus milu termasuk Haji Epi Haji Supendi marilu termasuk Lurah Oji keluarga jeung bapak-bapana kemudian adu anak Haji Madhuri marilu kabeh kemudian Haji Ani marilu terus lobaan jazadah nu milunya kemudian ti luarna atuh orang Cikarang Haji Salim nu nyeun basement milu lobaan malahnya nama duka sabaraha urangna kemudian adu ayeuna Haji Pandi nu sok berangkatkeun haji teh kita ge sarua de milu terus Haji Rosidi Ledung milu terus loba tanu marilu teh tadi nama dek 20-an bae tapi hayang milu naik 50 hayang milu naik 60 hayang milu naik deui 90 geus tutup warga lamun dibuka di muasi kene aya kene bae loba kene kayak kakarak pertama ieu mah eta kakarak teh ieu pertama besi kumaha di ditu da besinan gitu maksudna bercecer dan lain sebagainya kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa ieu hayang milu sakjana mah ka Bandung meureun ye eta luar biasa ieu jadi lobaan itu demi lutunya orang ketos saja tuh ayah terus ya 90 orang lah terus termasuk di Bekasi gaya dari Pak Joni itu ya nu baheula mobilnya dipakai ku urang naon karang-karana ngirim ke Yogyakarta teh kontainer bae eta milu dinya nege kaupatan duga sabaraha jadi alhamdulillah di Pasir Gadung nage aya marilu jadi berjumlah 92 jadi orang haji masih isuk insyaallah haji umroh itu carita nama kemudian ngan barizara tadi nama ka Yordan Mesir Yaman sekaligus ngan perena kebal teuing jadina ayeuna di Yordan aya Ashabul Kahfi di Mesir aya apa kuburan di Imam Syafi'i, Abu Darda, terus yang berbagai-bagai ulama di Mesir. Kemudian dari hayang ke Palestina, hayang ke Masjidil Aqsa, kemudian hayang ke Yaman, jadi ada kuburan-kuburan para nabi jeung para wali, hayang ke Turki. Ternyata dihitung-hitung waktunya terlalu panjang, akhirnya cuman ke Baghdad, ke Iran, Mekah, Madinah. Segitu ke minggu hari masih ngaji kemudian berangkatlah Selasa atau Rabu insyaallah jadi diperkirakan orang libur 2 minggu liburna 2 minggu kemudian ngaji deui moal kebal deui Ramadan libur deui
Insyaallah tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong ye. Ngomong teh lain naon cenah kiai padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah. Dibandingkeun jeung umroh mah sarua kula ge dina pikiran mah gedean ngaji sebenarnya mah ieu ganjaranna. Jeung mempertahankeun mah lain kiai pedagang. Ulah jadi kiai umroh kebelamat 2 minggu aku dan aduh cenah kula lumayan ya di dieu. Siapa gitu bae sure. Berbagai-bagai lah nu datang ka kula ku kula ditampung termasuk sababaraha kiai anu meureunanan sono bae ngaji teh kos kitu teh sehingga nyada nyaritakeun beureunan gedean keneh ngaji dibanding jeung ziarah umrah bener. Ngan ieu mah insyaallah cuman sakali ieu kaditu mah ku Allah bae santaran sono jeung Tuan Syekh sono jeung Imam Ghazali sono jeung nusok dihadiahan bae segala Musa Al-Kazim segala Junaidil Baghdadi sagala kubur eta nusok dihadiahan terus unggal poe tah ieu deuk nyaba kaditu ieu ge neruskeun lalakon almarhum Abah. Kula dek berangkat jeung Abah ke Baghdad geus pas sini jasa pas dek daftar terjadilah perang Teluk eta pas perang Teluk tahunan dek berangkat ke Baghdad ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum jeung kula teu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang dengan bali caritakeun eta mah kos kitu bah meureun geus kadong niat ka ditu aya tak urang dieu urang Banten anu ka Baghdad aju kapanggih ge dongeng jeung urang Arabna di dinya eta kapanggih tas Kidimyati Cidahu geus jelas tama Ki Armin nu manggihanana Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ka Baghdad cek urang Arab di dinya cikene mah cenah balik saha Dimyati Cidahu ju sakena itu kanyawan daftar na deui. Terus gitulah eta tasreh jasa. Aju ya buyana dongeng deui di dieu tapi tertentu abuya ge dongeng aing terus di ditu cecek data. Terus di Baghdad. Teu kapanggih jeung sasa, kapanggih jeung si Dimyati Cilongok doang. Kos karar itu ila berangkatna. Tekan nyararawat. Takos karar itulah dongeng-dongeng anu kitu jelema-jelema karan itu. Beraga ya kemari gaen dongeng. Karang pas dongeng itu di Bang eta di ditu bae nya nama di mah bukan nu ngora. Sebareres jasa. Batur mah di kuburan wali nya nama di kontrakan. Surang si kupa emang karar itu bae pagana. Nah iyalah dibejakeun ti ayeuna bahwa ke minggu hareup sakali deui kemudian orang ngadoa mudah-mudahan kula disalametkeun sarombongan gawean nu di dieu naga saralamet deui jeung urang sakumaha biasa urang bisa ngaji deui sakumaha biasa